Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng patepang deui dina pangajaran basa Sunda. Dinten ieu urang bakal ngabahas ngeunaan materi biantara. Tujuan pangajaranana dipiharep hidup tiasa mikawanoh kana wangenan biantara, wangenan teh pengertian biantara. Tiasa paham kana metode jeung struktur biantara, tiasa paham kana padika nulis jeung nyusun biantara, oge tiasa ngadugikeun biantara kalawan hade. Nah, naon ari nu disebut biantara teh? Wangenan biantara atanapi pengertian biantara. Biantara teh sami jeung pidato upami dina basa Indonesia. Biantara nyaeta nyarita di hareupeun balarea kalawan eusina luyu jeung tujuan nu rek ditepikeun. Jadi berbicara di hadapan banyak orang gitunya. Metode atanapi teknik nepikeun biantara teh aya 4 lengkah atanapi 4 jenis anu tiasa dipilih. Nu kahiji impromptu, ari impromptu teh langsung nyaeta biantara teu nyiapkeun heula naskah, teu disiapkeun heula teksna ngadadak. Ngadadak langsung biantara harita keneh eta disebutna impromptu atanapi langsung. Anu kadua nyata metodena maca naskah. Ieu nyiapkeun heula teks naskahna, terus pas pelaksanaanna biantara langsung dibaca. Anu katilu teknikna nyata teknik talar atanapi nalar. Ieu nyiapkeun heula teks naskahna, terus ditalar. Jadi pas ngadugikeun biantarana teu ngangge teks, ditalar dihafalkeun. Anu kaopat nyata teknik ekstemporan. Upami teks ekstemporan mah nyatet poin-poin penting na bungkul, dicatatkan poin-poin penting na hungkul, henteu ngangge naskah saguluyurna. Eta metode sareng teknik nepikeun biantara. Nu salajengna nyaeta struktur biantara. Upami struktur biantara aya 5. Anu kahiji salam bubuka. Dina salam bubuka aya assalamualaikum, sampurasun, wilujeng enjing, wilujeng siang, wilujeng sonten, wilujeng wengi, tergantung kana waktu ngadugikeunana biantara. Nu kadua aya bubuka. Bagian bubuka nyata bagian nyapa. Nyapa teh biasana dicontohan ku lamun dina bahasa Indonesia mah yang terhormat Bapak Kepala Sekolah. Nah, lamun dina bahasa Sunda berarti nyapana nu dipihormat Bapak Kepala Sekolah, nu dipihormat Bapak Ibu Guru. Eta nyapa. Nu kadua panuhun. Hatur nuhun sim kuring tos dipaparinan waktos kanggo ngadugikeun biantara eta biasana. Nu saterusna puji syukur biasana eta muqaddimah. Puji syukur hayu urang panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Nah, dinten ieu urang tiasa kempal dina acara ieu shalawat karek tah shalawat sinareng salam kasanggekeun ka junjungan urang sadaya eta dina shalawat. Teras nyebutkeun tema biantara nu bade didugikeun nyaeta misalkeun ngeunaan penyebaran virus corona misalkeun. Jadi eta anu dina bubuka aya nyapa aya panuhun aya puji syukur shalawat oge nyebutkeun tema. Nu saterusna nyaeta eusi. Eusi nyaeta inti atanapi pedaran tina tema anu tadi bade dibahas. Misalkan tentang pedaran corona dijelaskeun naon corona teh, kumaha cara nanganina tiasa eta eusina guluyuran tinu ngajelaskeun tema tadi. Nu kaopat panutup. Upami panutup mah panuhun nganuhunkeun ka para hadirin entos merhatikeun biantara eta terus menta dihampura bisi dina salila ngadugikeun biantarana seueur kacapan nu salah. Terus nyimpulkeun naon kacindekan kesimpulan tina eta biantara teh. Anu kalima nyaeta salam panutup. Dina salam panutup tiasa ku wassalam, tiasa wilujeng kantun, tiasa wilujeng paturai, tiasa salam Sunda, tiasa hatur nuhun jeung saterusna. Eta dina panutup. Nah, ayeuna padika nyusun biantara. Dina padika nyusun biantara teh aya 4. Anu kahiji jejerna kudu aktual. Ari aktual teh ruyu jeung situasi kondisi anu kiwari. Jadi sabisa-bisa biantara teh temana kudu anu ayeuna-ayeuna, anu haneut keneh gitu nya. Misalkan enak tentang corona, tentang global warming. Anu kadua rangkaina weweg. Jadi rangkai karanganana kudu dumasar kana struktur aya bubuka, aya eusi, aya panutup. Anu katilu nyaeta eusina kudu mundel. Dina eusina eta kudu aya rea manfaatna. Naon manfaat anu tiasa dicandak tina eta biantara.
Nu kaopat bahasana kudu hade. Jadi bahasa nu digunakeun kudu ngirut minat. Dieuyeban ku mamanis basa, paribasana kata-kata mutiara, misalkan dina panutup aya kecapan bobos sapanaon carang sapakan hapunten anu kasun eta kata-kata babasan teng paribasa dina nutup biantara. Jadi seueur bahasa-bahasa nu hade nu tiasa diselapkeun dina biantara. Padika nepikeun biantarana atanapi aturan dina nepikeun biantarana aya genep hal nu kudu diperhatikeun. Anu kahiji sora, ari sora teh artikulasi. Sorana kudu bedas, kudu jelas, kudu bentes. Anu kadua lentongna, intonasina entong lempeng wae siga robot, tapi kudu intonasina sina merenah. Anu katilu wirahmana, wirahma teh ancad gancangna biantara entong rusuh teuing, entong lalon teuing. Sedeng. Anu kaopat nada jeung rasana. Jadi lamun emang urang keur biantara dinu acarana pikabungaheun berarti urang kudu sumanget kan. Lamun urang keur pidato dinu misalkan kamaotan berarti kan ngungkapkeun rasa sedih urang, nada jeung rasana ditingali. Pasemon, ai pasemon teh nyata ekspresi mimik raut wajah urang. Dina nepikeun biantara raut wajah urang kudu ramah, kudu marahmai, kudu senyum, kudu pikaresepkeun batur. Ulah judes jamedud. Nu kagenep pasang peta atanapi rengkuh. Gerakan awak urang dina biantara eta mangaruhan kana nepikeun biantara. Misalkeun bisa gerakan tangan urang, anggukan, misalkan dina nyapa anu dipika hormat bapak kepala sekolah tinggal di kepala sekolahna bari ngangguk. Eta disebutna pasang peta atanapi rengkuh dina biantara. Cekap sakitu ngeunaan materi biantara dinten ieu. Mudah-mudahan aya manfaatna. Hatur nuhun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.